mata didawuhkeun dina kitab Sirajul Talibin ya muta'allimun kaslanun teu jelema teu anu ngaji ngan kedeueuh anu tah sare ngaji teh mes beledak jabang ngajina teh belang beton itu eta leuwih alus tibatan 700 nu tukang ibadah cacak bari nunutan ngajina sia teh kade ieu teh lain nyemangatan kana nunutan maneh mah dibacakeun hadis kalah abong tah cenah aya hadis nah walah biasa dipangmeunangkeun saking agungna jelema nu tukang ngaji walaupun nunutan oge dibandingkeun jeung 700 nu tukang ibadah alus kana nu tukang ngaji bari jeung kaya nunutan wae matak cing getol getol nunutanana ujang ampun pek siare getol nunutan Allahu Rabbi matak cukup pisan kana ngaji mah loba godaan Allahu Rabbi nya ayeuna umpama urang tuh ngaji enak non sodako hantem-hanteman ngan eta sok make di email-emailan kitu hancur bea kanjara tak pantas we dawuh Zaid Ibnu Ruslan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu magdudatun la tuqbalu sakur jalma ayo atuh ke ilmu amalu amalna ditolak hanteu diqabulu pantes amal teu make geus we teu ditolak moal digan